Sampurasun. Girang pangajian nu dipihormat Bapak Ibu Guru oge rerencangan sadaya kumaha daramang. Alhamdulillah nuhun daramang mah. Dina kasempatan pasang diri dongeng ieu sim kuring bade ngadongeng sasakala uncal tandukan anu dicutat tina kabisaseni.blogspot.co.id. Hei pamirsa, tos terang teu acan sasakalana. Nu teu acan mah yuk urang ngargepkeun. Kieu caritana. Kuda teh baheula mah kaasup sato anu pangangkuhna. Dumeh boga tanduk ranggak-gak jeung sareget. Awak lampanyat, susurina gomplok, buntutna oge nya gomplok nya panjang. Dina hiji poe kira wanci hanet moyan. Sakadang kuda nangtung sisi talaga. Bari nangtung teh manehna ngomong sarangan. Bener kasep gagah aing teh. Awak lampanyat, tanduk ranggak-gak jeung sareukut deui. Moal aya satu ginding kawas aing anu boga tanduk sakieu alusna. Sabot nguji maneh, Jol datang uncal nyamperkeun. Kuda ujug-ujug hauk bae, ngambek bari molotot. Omongna, "He sakadang uncal, rek naon maneh ka dieu? Halim ka ditu, ulah ngiruhan cai parti nginum kuring. Maneh mah teu kudu ngeunteung, geus tetela suku pacer goreng patut. Sabuka tanduk kawas aing." Uncal ngareret ka kuda. Sumureuwas omongna, "Punten wae sakadang kuda, sugan teh teu aya nu kasep keur ngeunteung." "Heueuh, halim ka ditu, maneh sato pacer goreng patut, ulah ngiruhan cai paranti ngeunteung kuring." "Ambu, kena boga tanduk ranggak-gak, meni adigung, mahina ka sasama makhluk," ceuk uncal dina hatena. Keur kitu aya maung disada ngageut di kajauhan. Kuda jeung uncal beretek bae lalumpatan. Patarik-tarik sieun ditekuk maung. Kuda lumpat kang heulana, karepna rek nyumput dina guni. Tapi tandukna ti karaid kana areuy-areuyan. Atuh teu bisa kebat lompatna. Sanajan manehna abrug-abrugan, tandukna telesot, malah beki kapuket ku areuy. Tepung sirila, Jol datang uncal nyamperkeun. Bari pek ngomong ngarang heureyan. "Lain buru-buru lumpat teh sakadang kuda. Itu maung geus deukeut." Sakadang uncal, cing kaula tulungan. Ieu tanduk ti kakaraid kana areuy. Meni pageuh kapuket." "Ah embung," embal uncal. "Kuriak teuing ngagadil ke ari geus salamet mah." Omong kuda bari nangis. Tuluy uncal teh karunyaeun. Tuluy areuy-areuy anu meulit kana tanduk teh digegelan tepi ka paregan. Geus kitu, beuleunyang bae kuda jeung uncal teh lalumpatan. Sieun kasusul ku maung. Hadena maung teh teu kebat cudagna. Di tempat nu aman, kuda jeung uncal areureun. Kuda ngomong ka uncal, "Sanajan uncal, hatur nuhun. Kaula geus ditulungan ku anjeun. Mun teu ditulungan mah meureun kuring teh geus tewas ditekuk maung. Pikeun pamulang tarima, ieu kaula masrahkeun tanduk prak dipake ku anjeun turun-tumurun." "Hatur nuhun uncal." Uncal ngajawab panu kuda, "Nuhun sami-sami.
tos kewajiban kepada makhluk. Urang teh kudu silih tulungan. Tanduk kuda teh rak dipake ku uncal tepi ka kiwari. Tah kitu dongengna sasakala mimiti uncal gaduh tanduk dina huluna. Anu dipiharap tina carita ieu nyaeta hiji, ulah sombong, adigung, asa aing pangkasetna, pangpinterna. 2. Kudu silih tulungan. Sakitu wae anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.